Ngaran palaku jeung tempat kejadian geus disamarkeun. Keur ngajaga tinu hal-hal anu teu dipihareup dina mangsa kahareupna. Ngaran kuring anu katelahna Yugi Haryadi. Ayeuna kuring cicing teh di kota Karawang. Ari asal mah kuring asli urang Tasik. Kuring cicing di Karawang teh lain saukur ulin hungkul. Kuring sabari digawe neangan pangalaman. Kuring digawe di salah sahiji mall di Karawang. Pangalaman anu kuring rek diceritakeun ieu kaalaman ku kuring basa kuring cicing keneh di Tasik. Cinak nama pangalaman anu kungsi kaalaman 5 tahun ka tukang. Basa kuring anyar keluar sakola mimiti diajar digawe di pabrik. Jeung pangalaman ieu kaalaman ku kuring 2 peuting noron. Kuring digawe teh di salah sahiji pabrik tekstil anu aya di Tasik. Harita kuring kabagean keur shift beurang. Beres gawe nya kuring teu langsung balik ka imah. Kusabab isukna kuring kudu asup sip isuk-isuk. Basa keur digawe keneh puguh ku kuring geus diniatan rek mondok di mes anu aya di pabrik. Pamikir kuring supaya teu capek teuing di jalan jeung teu beak waktu kapicieun di jalan. Jarak imah kuring ke pabrik tempat digawe nya lumayan jauh. Kira-kira ti jam 11 peuting kuring geus beres digawena. Malah kuring geus asup ka kamar mes maksud nyimpenan kantong jeung baju salin. Tapi teu kungsi lila kuring asup ka ruangan produksi. Anu maksudna kuring nyiar pitunduheun kusabab bosen cicing wae di mes sorangan. Jadi kuring kukulintingan heula bari ngadagoan rasa tunduh datang. Waktu kuring asup ke ruangan produksi kasampak aya anu keur gawe si peuting. Maranehna keur sibuk kana tugasna sewang-sewangan. Ari di kursi paling tukang kuring ninggali aya salah sahiji karyawan nya eta si Abang. Nya kuring langsung wae nyamperkeun si Abang. Si Abang teh ngaran aslina mah Parulian. Manehna nyaeta urang Batak. Kusabab manehna geus lila gawe di Tasik, jadi bahasa Sundana oge geus rada lancar. Ari manehna digawena anggang jeung nu lain. Nya kuring maturan si Abang digawe sabari ngobrol ngaler ngidul. Si Abang nyaritakeun sababaraha pangalaman manehna waktu panggih jeung makhluk goib. Ari kuring jalmana penasaran komo deui ngeunaan hal-hal anu goib. Sajroning keur ngobrol ujug-ujug si Abang ngomong hal-hal anu teu asup akal. Maneh hayang nempo makhluk goib, Bung?
ngadenge omongan si abang siga kitu, kuring teu ngarasa aneh. Kusabab si abang memang boga kebiasaan ningali makhluk goib. Hayang atuh bang, kali-kali mah. Dek iraha bang. Isukan welanya. Bumbung isukan babalam Jumaah. Ayeuna mah ge urang pamanasan heula we. Urang cobaan kenalkeun ku urang. Sok sadiakeun kertas jeung pulpena. Terus kertasna gulung-gulung ku maneh kana pulpen. Terus simpen kana tumpukan drum nu aya di pos satpam. Ah, aya wae si abang mah. Manya ya kenalan jeung kanu kararitu. Harita kuring muru ka palebah pos satpam anu loba tumpukan drumna. Saberesna naon wae anu dititah ku si abang, nya kuring oge langsung balik asup ka jero pabrik. Beres bang. Terus kudu kumaha deui ieu teh? Ya dagoan heula we setengah jam wae mah. Terus ke kumane cogot kertasna. Tapi kumane tong langsung dibuka. Lamun eta makhluk goib daekeun kenalan ka maneh, dinu kertasna bakal aya tulisan ngaran manehna. Oh, siaplah bang. Setengah jam kuring nungguan kertas anu diteundeun dina luhureun drum di luar pabrik deket pos satpam. Kira-kira geus setengah jam kuring ngadaguan eta kertas. Nya kuring langsung nyokot deui kertas jeung pulpen anu disimpen di luhureun drum teh. Iya bang. Geus aya meureun setengah jam wae mah. Sok buka ku maneh. Eta kertas ku kuring dibuka. Barang eta kertas dibuka, Kosong ah bang. Oh nanaonan. Berarti embung kenalan jeung maneh. Jadi gue embung komo deui jalma ge. Ngadon nyindiran ka urang si abang mah. Sah. Kuring dek sare. Jam 12 geningan. Adenya manehna bisi datang karena impian sia. Teuing bang ah. Ganeng. kuring langsung ngaleos wae ka mes anu aya di tukangan pabrik. Di jero mes kasampak babaturan kuring anu sip beurang geus sarare. Harita kuring teu langsung sare. Kusabab di perem-perem oge puguh hese sare. Nya kuring gogoleran dina kasur sabari nyawa HP nungguan pitunduheun. Teka rasa jam geus nunjukkeun jam 1 peuting. Angger keneh kuring hese jang perem. Kayaan uguh geus sepi jempling. Kamar mes anu dipake sare ku kuring ayana di palebah tukang pabrik. Tukangeuna aya tanah kebon anu lega. Dina keayaan kuring keur nyobaan merem-meremkeun panon. Kadenge hawar-hawar di gigireun mes anu aya tangkal balimbing. Aya suara awewe anu cirik siga anu kanyanyerian. Eta suara beuki beuki jelas kadengena. Harita kuring rada nalak-nalak heula kana eta suara. Nah eta suara teh datang ti palebah mana? Bisi aya salah seorang karyawan awewe anu ceurik alatan cilaka. Tapi sanggeus dipikir deui, eueuh karyawan awewe anu kabagian si peuting di pabrik eta mah. Beuki lila sora eta awewe ceurik teh beuki atra kadengena siga anu ngahajakeun.
Kusabab sieun aya nanaon, kuring langsung wae dibagudad ku sarung. Sabab ku capek geus gawe tadi berang, jeung panon asa geus berat pisan. Nya anu akhirna kuring sare. Waktu kuring sare, kuring ngimpi didatangan ku salah seorang awewe anu make baju beureum. Dina impian, manehna nyamperkeun ka kuring bari make payung. Padahal kaayaan teu keur hujan. Manehna seuri imut ka kuring. Bari nyebutkeun ngaranna anu satuluyna ngaleos teuing ka mana arahna. Kuring gorejat. Bari nempo ka saluareun pantok kamar mes. Astagfirullah. Kuring kaberangan. Jam geus aya dina angka 7 kurang 10 isuk-isuk. Babaturan anu sejen eueuh anu ngahudangkeun kuring. Ting kuring anu hese dihudangkeun meureun bakat tingku capena. Nya kuring oge rurusuhan ka cai anu satuluyna salin baju jang asup digawe. Kasampak si abang masih aya keneh di jero pabrik can balik. Nya ku kuring disampeurkeun anu terus dibejakeun naon anu kaalaman ku kuring tadi peuting. Pang, aslina euy. Datang ka impian orang. Manehna ngenalkeun ngaranna Teh Lilis. Jeung di kuring ngadenge tadi peuting siga aya sora awewe ceurik ka nyanyarian. Terus kumaha tuh Gi? Erik moal. Arek naon, Bang? Deh maneh mah. Anu kamari penting diobrolkeun teh ya. Jadi Bang ah. Kuring can siap. Asisieun keneh anu peuting oge. Harita kuring ngamimitian digawe isuk-isuk. Beres gawe, kuring teu balik deui ka imah. Kusabab kuring kudu asup deui peutingna. Balu karena aya babaturan lawan sip anu teu bisa asup gawe engke peutingna. Nya manehna minta dipangapluskeun. Kuring nyanggupan. Kusabab isukna kuring kebagian pre digawe. Pamikir kuring ngarasa kalian balik ka imah. Jongjon bari kaayaan keur libur gawe mah. Saberesna digawe, kuring buru-buru sare. Maksud rek babakalan jang gawe peuting. Singket carita, jam 10 peuting kuring geus asup digawe deui. Si abang batur kuring oge geus aya di pabrik. Kurang leuwih jam 1 peuting kuring keur jongjon digawe. Teu kahaja kuring ngareret ka juru pabrik bagian mesin. Kuring ningali aya anu ngeberinya siga kembang api. Naon itu dina juru mesin euy? Siga anu ngaburinya euy. Marane nempot teu? Ditanya kitu teh babaturan nu sajana ngadon garideg. Eueuh anu ningali saurang-urang acan. Padahal harita jelas katinggali anu huru ngaburi nyai teh palebah juru mesin. Kuring hariwang bisa aya seuneu atawa konslet listrik anu ngabalukarkeun kahuruan. Tapi sanggeus disampeurkeun ku kuring palebah datangna eta anu ngaburi nyai teh. Sing horeng eueuna naon? Nya kuring
nulikeun deui pagawean kuring. Harita waktu geus nunjukkeun jam 2 peuting. Panon geus karasa tunduh pisan. Nya kuring oge maksud rek istirahat. Ari tempat anu sok dipake sarejang istirahat teh rupa-rupa. Aya anu milu sare di musola, aya anu sare di pos satpam, aya oge anu sare di jero pabrik, neang tempat anu bisa dipake jang sare istirahat. Nya kuring milih sare di ruangan QC atau quality control. Sieun naon anu kaalaman kamari peuting, kaalaman deui ku kuring. Lamun kuring sare di kamar mes mah katambah kamar mes mah dipake sare keur karyawan anu puguh geus bebas tugas atawa lain waktu bagian gawe. Kira-kira jam 2:30 kuring lilir. Kusabab asa hayang kahampangan. Basa kuring hudang geus nyampak di gigireun kuring aya mandor anu bagian si peuting jeung salah seorang satpam. Asa sarar pikir geus balik deui kitu ieu teh. Ya satpam lain jaga ngadon milu sare deui. Kuring hudang bari rumpa-rampa neangan saklar lampu anu aya di ruangan QC. Nya kuring boga niat hayang ka kamar mandi. Basa kuring ke rumpu-rampa neangan saklar. Kuring teu kahajang ngareret ka palebah ruangan bos kuring. Panon kuring ninggali aya makhluk hideung anu jangkung gede keluar ti rohangan eta. Bakat ku jangkung gedena eta sirahna kuatkeun kajujul kanu langit-langit. Eta makhluk ngabedegan nempokeun ka kuring anu satuluyna lempang nyamperkeun ka kuring anu keur ngajanteng bari di bulan ku rasa kasieun. Kuring ukur bisa Allahop bari kasima ku eta kaayaan. Harita kuring maksakeun babacaan sabisa-bisa. Ngarah eta makhluk teh tinggal lakukan hal anu aneh anu teu dipiharep ka kuring. Sanggeus eta makhluk aya di hareupeun kuring, bari sorana anu handaruan kadang eta makhluk teh cacarita. Kuring teu ngarti eta makhluk ngomong naon. Beungeutna siga anu ambek ka kuring. Panonna melotot bari ka tembong beureum. Biwirna gede. Jeung ditungtung biwirna ka tembong sihung anu bijil ka luhur. Suku asa leuleus teu bisa diingkahkeun ti eta tempat. Bakating ku sieun. Kuring beuremkeun panon sabari ngomong. Ampun kuring ulah dikukumaha. Barang kuring bentak. Eta makhluk geus dikatingali deui hareupeun kuring. Ditinggali ka palebah anu lain mah babaturan anu sarua keur sare eueuh anu kageingkeun. Cacakan sore eta makhluk teh kadengena tarik ngagorowok.
Asa kuring ngareret kepala bah kenca. Ketempo eta makhluk ngageleyeung nembus keluar kanu tembok ruangan QC. Anu satuina teka tempo deui ku kuring. Singket carita, isukna kuring cacarita ka satpam anu jaga beurang. Cek eta satpam, manehna oge kungsi ninggali eta makhluk. Basa manehna keur kabagean si peuting. Kejadianana harita manehna keur menerkeun toran jang ka kamar mandi mes. Satpam eta oge sok ngadenge sora anu keur nakolan beusi di jero pabrik. Lamun keur jaga peuting di mana karyawan sejen keur libur. Atuh sora awewe anu keur ceurik. Cenah mah baheulana eta teh korban tabrakan. Anu katabrak di hareupeun pabrik. Saacan eta pabrik disewa ku bos kuring.